Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nabi Abdi Ripansyah ti 12.2. Sareng Abdi Rahmanika ti 12.2. Di dieu Abdi jeung rerencangan Abdi hoyong nyaritakeun legenda nu judulna Cindelaras. Aya karajaan tentram tur makmur, di ngaranan Karajaan Janggala. Karajaan ieu dipimpin ku raja anu bijaksana, anu gaduh permaisuri, anu bager sareng selir. Selir sok sirik ka permaisuri. Hiji poe manehna pura-pura geuring serta ngomong ka raja. Sirah kuring karasa lieur, awak kuring oge karasa panas. Ieu pasti sabab permaisuri geus ngaracunan abdi. Raja kacida beungeutna ka permaisuri. Anjeunna teras masihan parentah ka patih karajaan pikeun maehan permaisuri. Padahal harita pamajikan keur kakandungan. Patih karajaan teu tega. Anjeunna ninggalkeun permaisuri di leuweung serta mihape supados selir tiasa salamet nyalira. Wanci geus kaliwat. Ayeuna permaisuri boga anak lalaki anu ganteng tur pinter. Namina Cindelaras. Manehna duaan hirup bahagia. Dina hiji poe, Cindelaras nempo manuk raja ngeclak endog. Manehna nyokot endog jeung dibawa ka imah. Kacida bungahna nalika endog megar. Tetela eta endog hayam jalu, gagah tur tangguh. Bu, saha bapak kandung abdi? Cindelaras nanya ka indungna hiji poe. Indungna oge bebeja. Yeuh, bapa maneh teh Raja Jenggala. Manehna sorangan seberenna mangrupa permaisuri anu geus dipitah ku selir nepi ka diusir ti karajaan. Pamarentah Janggala nyanggakeun pasanggiri anu jago. Ieu mangrupa kasempatan pikeun Cindelaras papanggih jeung bapana. Anjeunna oge milu dina perlombaan eta. Raja narima warta ngeunaan hirupna. Kahengkaranan hayam jago Cindelaras. Cindelaras oge diondang ka karajaan. Raja rek ngadu hayam jalu jeung hayam jago Cindelaras. Raja janji bakalan mere satengah hartana lamun Cindelaras bisa menang. Tapi lamun Cindelaras eleh, Cindelaras bakalan dihukum. Cindelaras narima tangtangan raja, anjeunna yakin yen hayamna moal bakalan eleh. Eta leuleurs. Cindelaras hayam jago menang. Lajeun hiji mujijat lumangsung Cindelaras hayam jago bisa nyarita. Cindelaras teh putra Raja Jenggala. Hayam jago ngagorowok. Tuluy hayam jago nyaritakeun sagala kajahatan si selir. Raja kaduhung. Akhirna ngondang permaisuri serta miwarangnya tetep deui di kerajaan. Sanggeus Cindelaras gede, anjeunna dingaranan salaku Raja Janggala. Sedangkeun selir jahat dihukum pikeun sagala lampahna. Sakitu ti abdi sareng rerencangan abdi, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.